بأهل البدر يا الله إلهي سلم أمة من الأمات والنقمة ومن هم غمة بأهل البدر يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحد الرقيق سيده lan ngahad ing raqiq sayyiduhu sapa gustine raqiq awil imamu atawa imam fa in tanazza'a maka lamun naima perbutan ya sayyid lan imam fal asahu al imamu maka utawi qaul asah iku al imamu imam wa naibuhu lan naibe imam min hurin saking ongkang merdeka wa muba'adin lan kaula muba'ad wa yustahabbu lan den sunahkeun fal asahu al imamu maka utawi qaul asah iku al imamu imam wa anna sayyida yughribuhu lan satuhune gustine iku nundung ya sayyiduhu ing raqiq wa anal mukataba kahurin lan ing satuhune kaula mukatab iku kaya wong kang merdeka wa anal fasiqa wal kafira wal mukataba yahudduna abidahum lan ing satuhune wong kang fasik lan wong kang kafir lan kaula mukatab iku ngahadi ya fasiq kafir mukatab abidahum ing pirang-pirang abide fasiq kafir mukatab wa anna sayyida yu'azziru lan satuhunne gustine iku na'zir ya sayyid wa yasma'ul bayyinata lan ngarung ya sayyid wa yasma'u lan ngarungakeun ya sayyid ala al bayyinata ing saksi bil uqubati kalawan siksa bil uqubati kalawan siksa war rajmi lan rajam bimadarin wa hijaratin mu'tadilatin kalawan cadas lan batu kang sedengan wala yahfir wala yufarulan orana den kubur opo lirajuli kade wong lanang opo lirajuli kade wong lanang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang masih keneh ngabahas tentang zina. Berikut sanksi-sanksina baik had ataupun ranjam. Manusia hirup di dunia aya nu merdeka cara urang, aya anu teu merdeka budak iya daroki abid. Tapi kuari tinggal cerita ngaran rokik ngaran abid amat sebab peperangan nage motif perang nages berbeda.
ayana abid ayana amat timbul tina hasil peperangan negara Islam perang jeung kafir. Orang-orang muslim perang jeung orang-orang kafir. Ketika kafir eleh jeung selalu biasana eleh. Walaupun cek Kangjeng Nabi al-qitalu sijalu, perang adalah kalah menang. Tergantung kekuatan jeung keyakinan. Nomor hiji dina ngalaksanakeun perang mah Islam mah adalah memerlukan keyakinan. Adapun alat-alat perang perlu cuman di nomor 2. Nomor kahiji yakin. Urang ibadah ke Allah teh perlu yakin. Yakin eta ayat 3 ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kurang boro-boro datang ke ainul yakin, datang ke hakul yakin, ilmu yakin ge encan aya. Sebab tidak ngararaji. Ilmu tidak ngaji moal boga ilmu yakin. Ngan sakadar nyontok kabatur. Urang ngalalaga jelema nu teu yakin mah babari. Ki Zaid ngala wudu. Biasa didelegeun urang ngala wuduna. Beres atawa keur mejeuna kaleungeun nyana. Tegor ku urang. Ngala wudu kos kitu. Anggo daon. Siapa maka banget karak kaleungeun nanaona leungeun heula karak banget cih jahing meneleukeun batur teu beungeut heula karak leungeun atuh sia meneleukeun doang ngaji atuh eta nu sok beungeut teu jahal juleungeun eta teh nyontok cara sia gitu teh aslina mah leungeun heula karak banget, tas banget suku aju kasirah. Tak kos kitu wudu mah deuleuh hadisna. Ji bener tadi, udah sembarangan. Jadi aja guru kumaha tuh, robah ku sia. Mun hayang bener sia menang ridho Allah. Leungeun heula karak banget aju suku aju sirah. Tuturkeun aing. Ji hadena ge aya mamang makana. Aing teh ozok neuleuh-neuleukeun wudu beusi salah. Ayo leungeun heula. Atuh hadena bae leungeun heula. Ayo karak beungeut. Geus beungeut suku karak sirah. Beres. Alhamdulillah aing mun usia mah nu ngabenerkeun. Makana aing geus diutus ku Allah tita ngabener-benerkeun jelema. Tah eta jelema anu ngarobah tadi geus bener. Kada teu bener eta hareup teu boga yakin. Gitu ngaji mah moal boga yakin gajeun ku kumaha ge. Endahan alhamdulillah. Endahan alhamdulillah nyana hadena aya sia ka aing ka imah sia lah deuk mau bakakak aing. Sebab aing hatur nuhun jasa aya sia masyaallah mun teu kitu mah atuh aing meureunanan ka neraka. Aduh hadena aya sia teu dilalaga kalalaga. Teu boga ilmu yakin ngaranna. Oh. Eta keur carita wudu. Kuari keur carita akidah. Aisyah bangunna ieu ngaji teu pararugu. Sok kasah jangan. Lah aing mah daek ngaji teu daek henteu. Lain kitu, aing mah deuk nanya bae sebab hirup urang kan aya dunia aya akhirat. Di akhirat supaya anu tanggung jawab. Emang saya nyembah ka saha? Ka Allah. Haju aya nabi akhir zaman sah. Itu Kangjeng Nabi Muhammad. Cak saya eta sia.
eta bae ngadengekeun ceramah-ceramah ki Pudoli. Nur Jaya aing osok ngadengekeun we kos kitu tah. Sakapeung Haji Pendi sok ceramah. Teu siapa ngadengekeun Haji Pendi molon. Nyana mondok di mana? Salah. Gitu. Eta mangkatin kuku mah ge nya nama Menang ngadenge-denge doang. Teu boga kitab. Aslina Kangjeng Nabi terakhir Asep Sunaria. Urang Bandung. No bener sih. Itu aya dina kitabna ge ngan teu dibawa bae gue yang kitabna. Kitab perwayangan. Ke aing unggal rajaban muludan kiai-kiai teh sok nyetrakitakeun nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi Muhammad ngan aing teh nyaho dalilna mah aing mah ngajina jauh. Aing mah ngajina jauh jasa bari ngadengekeun. Salah eta. Ganti Gusya. Ke aing mau kitabna ka. Waduh lamun ngadengekeun kiai-kiai kos kitu atuh sia ka neraka. Sebab eta pan kiai, itu kiai amplop tah mah. Kiai mah asal tas ceramah yang amplop lain kiai jurig tah mah. Ulah didengekeun teh kos kitu mah. Henteu ke lah urusan kiai jeung lain kiai nama teh urusan nyana. Urusan amplop jeung lain amplop teh urusan nyana kan ieu peneranganna bahwa kiai teh bahwa nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi Muhammad bener salah. Salah. Eta nabi akhir zaman mah Asep Sunaria diteruskan ku Asep Sunandar. Eta nabi akhir zaman. Geus ganti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Asep Sunaria Rasulullah. Jore kadengena mah. Aya. Masya Allah hadena aya sia ibu aing geus kolot aing mah ka Kangjeng Nabi Muhammad bae lain. Eta baca sholawat pan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ganti usia menang ti kiai bloon tah mah kudu kumaha tuh atuh Allahumma sholli ala sayyidina Asep Sunaria wa ala ali sayyidina Asep Sunaria. Ye nuhun eta kitu mah aduh aing ngadena ya sia masyaallah nuhun ka aing dikaji-kaji makana geus ulanan ulah ka kapanggih jeung Asep Sunaria aing bae ulanan sia guguru ka aing kayak geus mantep kayakin aku aing diajak ka Bandung hirup keneh ya tuh neangan mah nu hirup bari tah aja robah tah eta ngaranna can boga ilmu yakin can boga ilmu yakin eta nu kos kitu kakarak dina ilmu bae geus ngagelok ulah diajakan perang teman nu kos kitu mah ngagelok ujianana. Perang mah melalui keyakinan. Etik di zaman memperjuangkan negara Republik Indonesia, kemudian maju ke hareup. Begitu kesergap ku Belanda, tahan, tewak. Sugdasi ku Belanda lalaunan dengan kepiawaian Belanda. Lalaunan ditahanan dibere susu, dibere kacang. Diberi kebutuhan sampai 2 kamu harus tahu saya ini adalah untuk membangun negara Indonesia yang selama ini bangsa-bangsa Indonesia tidak punya naluri untuk membangun negara, maka jangan dianggap kami dari Belanda ke sini itu untuk nyerang henteu pararugu. Apa itu henteu pararugu? Ya yang jelas kamu ikut dengan kami berjuang memperjuangkan Republik Indonesia, memperjuangkan negara Indonesia untuk kita bangun. Sebelum ada kami tidak ada jalan. Sebelum ada kami tidak ada jalan kereta. Sebelum ada kami tidak ada lapangan-lapangan di depan kecamatan. Dengan demikian kami ini ingin membangun negara Indonesia. Nah, kasih tahu rakyat tuh susu semaunya kamu ke sana, bawa untuk rakyat. Kalau kurang nanti ke sini lagi. Perlu beras ada di sini, perlu gula ada di sini. Kami telah menyiapkan untuk kemakmuran bangsa. Ya, kamu saya utus untuk rakyat. Oh,
Oh iya. Dicuci heula otakna ku Belanda. Nyana tercuci otakna. Belok ke Belanda. Lain memperjuangkan bangsa jeung negara Republik Indonesia, nyana malah milu ke Belanda. Teu boga keyakinan tanu kos kitu. Boro-boro intelek, boro-boro politikus, kiai naga loba nu milu ke Belanda. Eta teu boga keyakinan, teu boga keyakinan mah eta ku susu belee. Susu naon ya? Naon bae pokona. Lee. Mandak Jawara Tangerang ka Karawang atuh dibere susu aja eta. Beak hektaran. Eta gara-gara susu tah. Pana juga dinya tuh susu naon bae. Tah kan? Teu boga keyakinan mah kos kitu. Cuci otak, robah. Anu mantak lamun teu boga keyakinan ibadah ka Allah. Atuh tereh geus. Tahajud, sholli sunnat tahajudi rakaatain. Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gurusak. Naonnya? Iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Gurusak. Wah. Deres lamun gugurusakan doang, lamun penampakan di hareup. Aju jana make pocong, ieu bahaya ya Gos ge. Waduh. Oke, coba diterusin heula. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Korosek. Dadah. Ka pamajikan anak. Kak, tadi lain keur salat. Itu kan gunaon tuh emang kakak. Can tadi tahajud gade ge gukul. Ala bawa. Emang pocong. Eta karena teu boga keyakinan, moal beres tapi boga keyakinan mah. Allahu akbar. Gurusak. Yes, Pira gurusakan. Oke, ilmu tuh bian gurusak. Serada ya muringkak bae. Datang tapi ka fil alamin innaka hamidum majid. Gurusak. Goblok sia. Aing makhluk Allah, sia makhluk Allah. Aing manusia, sia jurig. Aing keur nyembah ka Allah. Allah teh maha kaya, maha kawasa, maha mengetahui, maha ningali. Teu kudu ku aing ku Allah sia dibaleung sia goblok sia. Yes, ini salat deui. Awas sia ngaganggu aing lupa sia. Salah ngomongnya na terakhirna. Itu boga yakin karang. Nah, jadi ieu urang ngaji teh hayang tambah keyakinan. Ilman wa yakinan wa zidna ilman wa yakinan sa Kangjeng Nabi wa zidna ilman wa yakinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Kangjeng Nabi ngadua zidna ilman wa yakinan. Sebab melalui yakin teger. Itu saya mau bilang di mana? Kredit. Saya nyawan teu haram. Aing keur ieu mah keur ngaji keur ieu ngadenge haram. Aju. Aing ngadengekeun di kiai-kiai nu kuari di televisi, jajaknya nah halal. Siapa yang mengharamkannya? Tidak ada itu. Orang yang mengharamkan itu salah. Aslinya halal. Sebab melalui kredit, lihat. Orang jadi bahagia. Tadinya tidak punya motor. Dengan 500.000 dia punya motor. Tinggal angsurannya sebulan sekali. Itu sekarang mah tidak usah pakai DP. Asal ada KTP saja. Gampang kan? Belum lagi mobil. Jadi kan makmur. Berarti dengan kreditan ini untuk memakmurkan rakyat. Jakarta ku aing mah. Mantak aing tadi nama ilu kanu ngaharamkeun, aing mah aing ilu kanu ngahalalkeun. Tah eta teu boga keyakinan pan. Pingplan jelema kos kitu teh pingplan. Pingplan sia ngajina di saha? Di TV kadang-kadang aing mah ngaji, di radio aing mah ngaji. Sia teu neuleuh ka guruna, teu perlu neuleuh ka guru mah, penting ilmuna. Dicaknya nage geus teu kudu neuleuh. Geus pokona mah asal ilmuna bae. Ku aing kaharti jasa. Lah kredit haram. Angel kaboga. Angel
tah cak aing mah mendingan ngridit tah. Eta geus tercuci otakna teu boga keyakinan. Teu boga keyakinan tah jelema nu kos kari teh pingplan tah teh kos kitu. Ngeun mantap ngajina ge di majelisna di luar bae nu kusuk ngridit. Deket tukang sate bae ngajina. Eta teh akibat motorna kreditan. Mobilnya kreditan. Cara kiai sok haju bae. Aduh emang kos gitu kredit. Ieu hayang boga ilmu yakin. Be mantap. Non kitab nu dibacana. Kumaha mimitina. Ketika aya jelema nganggap Fathul Muin eta adalah sampah. Nganggap Fathul Wahab eta sampah. Komo riad jeung takribat mah lain kitab buatan jelema ka manu kos kitu mah. Nah, ieu urang robah kan set kayak kuna apa iya apa ente apa iya apa belok jadi BPKS. Jadi BMD, jadi Persib. Oh, kan? Badak urang ngaji teh ngadatangkeun keyakinan. Dicuci otak urang ku para wali-wali Allah. Ih kitab wali dibaca ku urang didengekeun ku urang. Kan wali mah ngadoana lain jang sorangan. Jang kabehan wali mah. Urang mah ngadoa teh ya Allah ya Rabbi sugihkeun abdi Gusti. Tatangga mah ulah. Urang ngadoa teh gitu. Abdi keur saingan dagang karung Gusti. Abdi bae Gusti order supaya ka abdi seluruh tukang karung mudah-mudahan pararae. Asa ngadoa sih kos kitu. Sudah pada ngadoa tuh beres na bagus itu. Wali malain jadi tumbal ya Allah ya Rabbi. Saat batur sarare nya karena kecapean urusan dunia dan lain sebagainya baik kantor, ladang, pasar dan lain sebagainya. Tapi abdi diberi anugerah ku Gusti hudang ti peuting Gusti. Hasil-hasilkeun pamaksudan tatangga-tatangga abdi. Hasil maksudkeun muslimin wal muslimat. Hasil maksudkeun jelema-jelema anu boga kabutuh Gusti. Keun bae abdi mah geus teu butuh dunia, abdi mah geus teu butuh nanaon. Abdi mah geus pasrah bae ka Gusti ku kapasrahan abdi. Abdi mah kadanan, abdi mah mere tulung duit dan lain sebagainya. Abdi mah teu bisa atuh panghasil-hasilkeun maksud ditujukeun. Gusti, abdi boga babaturan ngaranna Juned. Eta ge hasilkeun Gusti. Ai kitu mah aja pengen diulah lah sarua. Wah wali mikung da mah kos kitu. Eta mah sarua bae jeung tadi. Henteu wali mah tetep kajeun ka musuh. Gusti si pulan teh ngamusuhan ka abdi tapi eta nya ku nafsuna lain ku jati dirina. Ketika nafsuna teu aya mah atuh jati dirina sarua meureun jeung jelema-jelema lurus. Gusti sanajan eta musuh tetep bae Gusti bere Gusti pituduh jeung muga-muga ku Gusti dibere mahmur kahirupanana ka musuh bae ngadoakeun beres. Kan ngeunah kahatena mun teh kapanggih jeung musuhna anu pingpan nya nama teh kapanggih jeung anu gregeteun ka nya nya nama seuri bae mantak moal kalawan wali Allah mah naon capek ngalawanna capek sebab nya nama teu pernah bendu teu pernah naon tetep bae ngadoakeun bae tah eta wali atuh ai kakur jeung urang ngalain wali ngaranna ge jawara teh mah kos kitu mah Gusti ieu order di ayeuna merosot Gusti. Apakah abdi doang apakah kabehan? Lamun abdi doang masalah geus, tapi lamun kabehan betapa tidak jujurnya Gusti. Bawa budak ka Gusti nyebutkeun teu jujur. Di ku galedeg sia isukan wae. Aing ngutus galedeg. Hese teh anu yakin. Salat, wudu, haji, udang ti peuting. Lamun urang teu boga yakin wal budak. Urang kakarage sare teh setengah jam haju hudang kadorong ku hayang kieu. Oh, tas kieu teh 2 jam, jam 2:30 tadi sare jam 2. Wah, ieu bagus ieu. Paranti wali-wali solihin ulama jam sakieu teh aya kacai. Tapi aing isu puyang asane.
asal aing isu puyeng Kajian kumaha ge. Nu geus ge aing puyeng. lah moalah teh kana teh mending HSDB engke bae setengah 4 ge aya keneh ieu waktu tahajud. Serep deui hek boro-boro tahajud setengah 4 subuh ge labas. Udang jam 7. Masya Allah sugan teh setengah 4 dia jam 7. Atau pura-pura keluar kos nunggu sholat. Tuh biasa. Pakai sorban. Haji dek kopi. Ndek atuh. Teh bawa nak haji karek udang. Aing teh subuh juga geran sare deui. Ieu teh sorban ge nyangkrek keneh di dieu teh. Jahe jatuh kadang ge kuku lecek pemajikan. Endek naon bebeja kasihan tuh urusan ibadah urusan anjing Allah. Bau budak. Enggak ada yang ngeunah telep jasa ngeunaheun. Kadang kita ngeunaheun teh eta teh bohong pohara eta pohara. Wah, tah ada sorban ge nyangklek keneh pan di dieu. Jadi tah subuh teh langsung brek we sare. Tah ieu cirina kos kieu. Oh, atuh percaya bae pamajikanana mah. Ngan sering-sering teuing mah pamajikan ge kaget. Masa sih tah subuh cileuh gede amat Kak? Aduh. Saya yakin dengan keyakinan orang menuju Allah mantap. Dengan keyakinan perang lillahi kalimatillah mantap. Dengan keyakinan melaksanakan sesuatu dengan mantap. Yakin? Ya saya yakin. Masya Allah. Nah, iya nu merdeka aya abid budak belian budak tawanan perang ari kuari makan lain urang perang jeung kafir motifna endek ngaislamkeun perang-perang nu kuari dibuat ku Amerika urang dibuat kewalahan negara nu subur model Indonesia, Malaysia setengah kesuburanana Indonesia geus diherong ku Amerika. Nu mantak Amerika ngagempur Baghdad, Amerika ngagempur Suriah, Amerika ngagempur Yaman. Emang kumaha? Kabitaeun ku Indonesia. Indonesia teh negara subur-subur teuing cek Amerika. Hayang dangder melak segede jempol keluar dangder segede bitis. Puyang Amerika, bisa gitu tan tanah hebat amat. Ya Allah. Melak huicab keluar sobade hulu orok. Bane oge hulu orok deh. Di hebatnya saya teh Indonesia, mata kersepeun Amerika teh kan negara Indonesia ku kasuburanana. Minyak aya di Indonesia, logam aya di Indonesia. Mulai emas, perak yang perunggu aya, logam berbagai logam aya. Tanahna betapa subur buah-buahan, hayang buah naon. Di Amerika makan di Amerika mah. Neangan balimbing di Amerika moal mangi. Moal mangi calincing moal mangi. Beuh pohara. Iwung neangan iwung di Amerika moal aya. Moal aya iwung. Masyaallah di Arab sakitu hebatna neangan iwung moal aya. Anta gaya orang Arab ke Indonesia aja disuguhan iwung nyanananya isada naon ieu cek urang mah ieu iwung teh naon iwung teh awi ngora didahar kan ku nyana beuh nu ngorana bae ieu ngeuna komo nu kolot cek urang Arab bloon teh bang teh jahoan ka iwung ke sia neangan iwung nu kolot leg-leg ku sia Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, iya kan kumahmurna jadi rongan. Maka Amerika ka urang teh hayang. Iya teh hasil bumi Indonesia subur-subur hayang. Carana kumaha hese. Aya ge Freeport kunyana, tapi kan babagi. Jeung Indonesia mah teu babagi, atuh babagi. Ngan hanya orang-orang tertentu lah nu kabagian anak rakyat mah teh nyaona bila perlu ditutup urang nyaho Freeport teh ka dieuna zaman Soeharto mah teh nyaona naon urang kabelah dieuna bae barang dibuka aya sabaraha tempat eta teh encan minyak encan besi dan lain sebagainya ka uyah-uyah kunyana di drop
diproduksi balikin di ke Indonesia orang hanya jadi konsumen padahal pemilik asli. Nah lantaran di urang subur teu memikirkeun naon sebab dahar teh hese aya beas dahar eueuh beas badur ge aya badur suweg aya geus babari boborosan aya di urang je gampang jasa di orang beas urang ngadahar ka timus be 10 sagede kieu ujian mantep biasa guys jadi orang subur di Amerika kan tuh bisa ngan bisa nanyain senjata negara bisa makmur ngabangun teh hasil jual beli senjata negara bisa maju teh hasil jual beli senjata lumantaknya nama hayang minterkeun rakyatna bangsana sebab teu boga aset nyana teh hasil bumi teu bisa mantap setelah ieu senjata geus ambalaya jutaan nang hasil produksi jana kan can bisa lah mun teu dijual sedangkan senjata mah kan habisan laku teh mun perang mantak nyieun lah nyana cara peperangan tep kumaha ieu merangan Irak kumaha ieu merangan Iran kumaha ieu merangan Yaman kumaha ieu Suriah tanya nama lain naon endek gajual senjata jang negarana mantak di Indonesia mah teu pernah memikirkan senjata sebab dahar teu diurus ku negara urang dahar emang nang urusan bupati gubernur lain nang urusan camat lain andai kata pemerintah dahar bae urang dia tuh dahar bae misalnya presiden gubernur menteri atau emang tilok dibere ku jana atau tidak urang dahar bae ge urang mah dahar teh neangan sorangan dahar kajen kuku maget dia lain ti bupati ti camat ti gubernur lain eta mah nyana mangan sakur naon kitu ngaranna urus jang beuteung jana keneh ya lain jang urang mana rakyat anu diberean beas aya lain rek pilgub pilkada tah beas haram mah geus kitu mah sia lamun engke ngadahar beas ti pilkada pilgub pilpres sehat awak sia jadi gering ujianana loba kiai cak kamari mah cenah sehat barang ayeuna ke kamari dahar biasa bae sugan jang meulina paranti meulina ya duitna ti mana eta doang cenah dibere ku bupati aja diberikan kabeh racun sia teh nyaho duit eta duit racun kiai bolon sia racun mantap kudu dibersihan deui bawa ke tukang sordel nu panas seuneuna modar di dinya bisa bersihan steril loba jasa anu kiai aduh cenah kamari mah semangat kula ngaji masyaallah alhamdulillah sanajan aya 100-200an ge mingguan semangat kula asa ibadah ka dieuna cenah aku sangeut geus aya kiai aya naon sugan dahareun beureun kiai jadahar biasa bae kula mah inuman teu cara batur cenah bubuahan kitu keneh sugan kurang sare mah euy sare malah tambah ku ari mah tadina 8 jam jadi 12 bari ambo parah mah teh kecugan ti mana sugan duit-duitna menang pernah dibere ku lurah lurah trok bere duit sugan atuh camat sarua tuh wawa acan kula mah aman tinu kos kitu mah sugan bupati henteu sugan atuh wah ti gubernur di mana hore nanti presiden tuh wow ke presiden mana bisa sugan aya kikirimanana waktu ke pilpres teh lamun ngiriman aya eta meureun titimna sabar duit aya bangsa 5 juta nya 10 juta aju atuh didahar aju ku ari kumaha iya cembur yang baik ku harita balahkan lain abdi bae pamajikan anak maruria eta ditu 10 juta berikan kan on kabeas kaju kalalau kabe didahar dah teh nyaho eta kiai eta teh racun kos kitu teh enrin teh enrin teh nu mantap kiai hadana ge hirup keneh hadana ge mun rada 20 juta bae ya asal diimpus kiai emang yeay teu nyahoeun hiji duit pamarentah mun didahar ku urang minimal moal khusyuk
Nomor kedua, semangat ibadah. Delekeun pemerintah, aya semangat ibadah ngaji eueuh. Delekeun. Mana aya nu semangat camat, bupati, gubernur kana ngaji eueuh. Cenah itu di pondok ngaji lain ngaji tamah ngarekrut untuk membesarkan dirina. Jangan ngaji mah lain kos kitu. Cehe, duit rakyat dileg-leg getih eta. Getih eta mun dipencet. Keluar getih di dia. Di dahar ku kiai. Wah mabok kiai. Mabok getih. Ini ulah sembarangan. Saya teu boga keyakinan kiai nu kos gara itu. Kuduna kumaha? Bere misalnya ayeuna ku gubernur. Tah, anti saya mah. Jangan. Tambah lagi atuh. Berapa itu? 30 juta. Tidak, saya mah enggak, haram. Bere 50 juta. Tambahnya berapa? 10 lagi dah. Tolol tandahan aduh tawar. Berapa eta kos itu? Tuh. Supaya yakin mantepkeun diri urang ka Allah. Ilmuna nu asli-asli ka Allah. Moal kebal hirup di alam dunia, jang naon boga mobil, jang naon imah bagus, ai isukna bakal ditinggalkeun. Urangna diproses ku Gusti Allah. Diris nu halal-halal mah ieu lamun campur-campur nu kana itu. Tah hayang sadar datang ka dinya hese, lain hese deh hues. Enak sekali. Tah, ieu urang keur ngaji neangan ilmu yakin naik jadi ainul yakin, naik jadi hakul yakin. Oh. Urang ngandelkeun ilmu teu yakin mah pingpan. Tapi ketika geus boga ilmu yakin rada deres. Ketika orang neruskeun tina ilmu yakin, wari hayang datang ka ainul yakin, hijab. Ku urang teh ngahoja di perangan aya cara-cara nah di ilmu tasawuf. Urang diberi anugerah ku Gusti Allah tek datang ka ainul yakin, masyaallah diberi lazat ibadah. Ngeunah. Lamun urang terus naikkeun deui kana hakul yakin. Tak prosesnya sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Oh, diperangan sesuai jeung metodena. Datang urang ka hakul yakin. Plak. Baitullah kadeuleu. Lauhil mahfuz kadeuleu. Jelema anu datang kadeuleu antina leumpangna kiceupna kadeuleu. Asal geus bangsa murungkut bae datang mah teu boga duit kajen kumaha. Bener bae. Kiai cenah kula mah kadi ge ledek naon tuh. Lamun aya mah atuh kula nek nginjem duit teu jauh disangkaan. Tadi ge geus kadeuleu moyongkod. Namun kadeuleu jekrem lain deui. Wah ieu boga duit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh alhamdulillah. Enak teh ya. Alhamdulillah kula ngajual tanah. Alhamdulillah menang 5 miliar. Ya jang kiai 5.000. Alhamdulillah. Inggris aing ngadengeun ge. Sakitu ge alhamdulillah masih ingetin kene. Tatangga mah teu dibarere ku kula cenah. Sia. Anggap kotok bae Gusti tangga mah. Nah, lamun perlente tuh necis. Rambutnya rapih, make minyak rambut, ieu ngejeripit kabeh. Oh, ieu keur kasmaran. Keur kasmaran ieu pasti boga nu ngora kajen kukumaha. Tebak kajen kuku. Katebak bae bener. Ngobrol di mana ieu? Naon dagang anu atau di pemerintah. Kumaha pamajikan dieu mah alhamdulillah cenah kieu. Alhamdulillah. Anak alhamdulillah ngan eta cenah mulai aya nu marah bae anak ka kula cenah mun kunaon ieu nyaho tah anak marah pamajikan kadang-kadang marah sakeun carang balik meureun aya teu balikna emang sih sakeun teh kadang-kadang teu balik sakeun emang sokna mana teu balik lah babaturan ngajak ka curug sakeun teh emang curug aya naon lalu bawa omong kiai hampura bae kuring mah kiai mah doakeun bae kula boga nu ngora tuh. Kita tadi geus katebak wae sia. Geus katebak. Guys, diuk deui jelema tamu. Waalaikumsalam. Kita ngadahar kue embung, kita ngadahar geus kita tadi ge kajawan budak nyeri huntu kajian kuku mah ge.
geus kikian bae sih ti jauh kere geus kieu bener bae titah dahar kue embung nginum embung naon kebal sih teh dak nginum kunaon ieu cenah kieu ade nyeri huntu puguh bener eta asal lain kikian lagi nyeri huntu aja mamarahan bae kanyahoan blak ku Allah dikanyahokeun dikanya nyaho lamun urang geus datang ka hakul yakin lamun Syekh Nawawi jeung Habib Utsman keur carita Baitullah keur carita mimbar cek Habib Utsman ka dieu cek Syekh Nawawi kurang ka dieu kurang iblat ribut Syekh Nawawi seuri bae kulantaran ribut nyaritakeun palak ku Syekh Nawawi diajak ka masjid ka mimbar tek bae tepak doang mimbar plek di leuh Baitullah ka Habib Utsman ka dieu masyaallah langsung ditangkap kadilian Baitullah lamun Mbah Bolong di situ pan di Surabaya teh eta ge sarua kapan di bolongan mimbar lantaran ribut kotok-kotok jeung kiai di bolongan ku Mbah Bolong seta bolongan diintip Baitullah kadeuleu di bolongan make peso doang kadeuleu Baitullah ya Allah bener ya kurang kade dibenerkeun deui ya Allah mantap coba ge datang ka imah urang hayang bolong bolongan ku urang mimbar cara Haji Pendik pernah di bolongan mimbar diintip si mbak keur ngising kadeuleu ya Allah boleh sembarangan ngabolongan aduh di mimbar masjid si mbak tuh si mbak nongeng deui aya nu mantak ieu ngaji teh ya mantak dibawa ka dinya eueuh ieu pilalakonanana eueuh mantak sakadar jadi koleksi doang mana Rokik eueuh Abid eueuh Amat eueuh hukumna masih aya andai kata aya teu kudu neangan hadis-hadis teu kudu neangan kitab nu lain aya kumaha emang aya Rokik zina iya ni Abid iya setelah diinterogasi jelas bahwa Rokik tersebut zina anu ngalaksanakeun had saha wa yahuddur Roqiya sayyiduhu ngalaksanakeun had ka seorang hamba anu zina sayyiduhu gustina teh nu bogana atawa awil imam negara nah kumaha lamun pacekcok antara Said jeung imam cek sebagian Said bae cek sebagian imam bae imam negara cek sebagian Said bae cek sebagian imam bae ieu nu mana ieu anu kudu ngalaksanakeun fa in tanaza'a andai kata pacekcok antara Said jeung imam fal asahhu al imamu nurutkeun ceuk kaul asah nu ngalaksanakeun had adalah imam masyaallah wa anna sayyida yughribu Said dan sakadar ngalaksanakeun tagrib micen 2 marhalah atawa leuwih nu kira-kira nyana teu bisa balik deui pembiayaan tanggung ku Sayyidna andai kata Sayyid aya lapor ke negara aya Baitul Mal ya Allah geus diatur di mana nyokotna bahwa nu kudu ngahad adalah Sayyid aqimul hududa ala ma malakat aymanukum laksanakeun had-had atas jelema anu dimiliki Sayyidna masyaallah aya hukumna walaupun ieu geus teu aya pelaksanaan wal mukatabaka hurin sanyana kafir muka kaula mukatab kos jelema nu merdeka bae artina kafir mukatab kafir anu mayar cicilan
ketika abid membayar cicilan, ketika abid mukatab bayar cicilan lah yang merdeka per tahun per bulan 1 juta 12 juta setahun merdeka kuari dalam jaraknya nate waktu mayar cicilan sebulan 2 bulan 3 bulan 6 bulan nyana masih statusna kaula mukatab zina kuari eta kahurin kos jelema nu merdeka bae dina pada dilaksanakeun hadna sakumaha jelema anu merdeka bae kumaha jelema merdeka teu bisa dilaksanakeun ku sasaha kecuali ku imam kos kuari di negara orang merdeka kan jelema Zaid di Cikupa zina setelah benar-benar zina teu meunang urang ngalaksanakeun tindakan tina sanksi-sanksi zina walaupun urang sebagai kiai walaupun urang sebagai ustad sebagai tokoh masyarakat ngalaksanakeun had kaki Zaid anu ngalaksanakeun zina teu bisa sewenang-wenang tidak bisa menghukumi sendiri tetap baik pasrahkeun ka lurah laporkeun ka kecamatan di kecamatan urusan hukum laporlah ka polsek bawa ke kejaksaan interogasi setelah jelas bahwanya zina maka imamlah nu ngalaksanakeun hadna lain rakyat teu meunang ngalaksanakeun sebab lain imam mantak milih imam teu meunang awewe la yuflihal qaum moal sama sekali bahagia kaum walau amruhum anu masrahkeun urusan-urusanana ka awewe moal bahagia kajen kumaha mun urang milih bupati awewe moal bahagia milih gubernur awewe moal bahagia milih presiden awewe moal bahagia urang di presidenan ku Megawati kamari adem-adem bae tapi aset negara sabaraha nu coplok urang ieu ku ari mah tina informasi bae tina informasi anu tadina milik bangsa gede aset negara tina informasi HP ku ari mah sabaraha juta manusia anu ngalaksanakeun HP anu boga HP ti mimiti orok boga HP memeh lahir geus ipang meulikeun HP ku indungna sampai lahir ka dunia teu kudu meuli deui bloon kabeh boga SD baroga HP SMP baroga HP SMA kuliah masyarakat pedagang kiai kipu doli bae 5 HP-na beuh pohara jasa eta kan lain lalagan HP sakali mencet sabar duit sakali mencet sabar duit sakali mencet sabar duit jual aset Indosat ka batur anu untung triliunan rupiah dibual bahagia negara nu kuduna urang menikmati hasilna ternyata dibuang ka batur ieu salah sahiji encan pulau encan anu perusahaan bahagia beuki ka dieu beuki kieu ye parangsana eta kakarat geus geu dicaritakeun kabeh urang lamun caritakeun kabeh murikak bulu deres murikak bulu punduk nu ieu murikak bulu nu handap cilaka pan teu iya wewe bupati Pandeglang cewek bupati Tangsel cewek mantak di Tangerang mah usahakeun emang eueuh lalaki gitu gubernur emang eueuh lalaki mantak naon sih nu bisa ngabangun ulah hese-hese nah ngan anu doraka jasa mah eta bangsa kieu nu kosarar itu kali itu anu geus diumrohkeun dihajikeun di mobilan iya ngomongna ge di Pandeglang teu meunang ge imam salat dak imam negara mah tuh boleh-boleh saja eta Kiai Pandeglang ngomongna kos itu teu meunang salat dak imam salat awewe mah darurat mah meureun imam salat ge meunang tolol tah ieu
Masya Allah ulah ya Kangjeng Nabi nyaritakeun la yuflihal qaum moal sama sekali cek tukang ngaji malan huruf napi nasab istiqbal mandak lan mah ora pisan-pisan makena beja lam yadrib ora nenggel ya Zaid la yadriba ora pisan-pisan mukul ya Zaid beda make pisan-pisan artinya pisan-pisan teh sama sekali teu nenggel sama sekali moal bahagia sebab awewe mah jang melengkapi negara bangsa supaya boga turunan nyana dipungsikeun jang naon jang ibu rumah tangga ngurusan imah tangga ngurusan anak sekali-sekali membantu suami oh salah cara Kangjeng Nabi boga pamajikan Siti Khadijah Masya Allah Kangjeng Nabi ti jauh geus dipapakeun dibere hayang nginum ditanya nginum naon ketika Kangjeng Nabi rada nyeri dipencetan ku Siti Khadijah Masya Allah katingali Kangjeng Nabi terda murem ditanya aya naon sih Gusti Rasul boga problem naon sih boga problem teh ieu kafir gitu ulah sieun besi di perang harta beakeun pake berjuang paneta ngeunaheun jasa kana hate Kangjeng Nabi Masya Allah lamun penting ku Siti Khadijah dikekepan